Bismillahirrahmanirrahim. Dina makalah nomor ke-8 An Yahya bin Mu'az Ar-Raji anjeunna teh jalmi apik. Apik di dieu teh teu wantun ngalakukeun naon bae perkara tanpa aya dasar dalil anu masru berdasarkan Al-Quran jeung Sunnah. Lamun ayat contoh nati Nabi jeung ti Rasul neme, lamun henteu anjeunna mah sok apik. Kira-kira na beneran teu jadi ganjaran henteu. Tina perjalanan anjeunna Mu'ad Ar-Raji nu akhirna tina ungkapan keluar al ilmu darul amal, anjeunna dugikeun ka janten pusat pertanyaan dari seluruh para alim ulama waktu harita. Anjeunna nyaurkeun al ilmu dalilul amali, ari ilmu teh dalil nu jadi petunjuk bisa beramal. Tos ayeuna ngaji amal ieu teh aya teu aya dalilna teu urang ku ngaji ieu aya. Al-Qur'anna aya, hadisna aya, asbab nuzulna aya, asbabul wurudna aya. Nah sakira-kira ieu ngaji aya dalil beramal. Ae mursiduhu, awas tegesna ngajadi petunjuk dina perbuatan anjeunna reker di mana bae ayana geus boga ilmu bari aya dalilna mah moal beura. Mata bener Iqbal ya. Balik can tamat 12 pan teh balik di ka guru teh era. Janten lamun urang rek ngalakukeun naon bae perkara ulah sangeunahna dituturkeun ku nafsu tanpa ilmu. Kira-kira teh ieu aya teu parentah Allah, ieu aya eueuh parentahna Nabi, aya eueuh ijma jeung kiasna para alim ulama, tingali heula. Da sedengkeun ayeuna mah aminal halal aminal haram la yubali, teu dia peduli, nu penting bunga sesuai jeung kahayang. Awewe kawin ka lalaki 3 meunang kan koplok. Dalilna ti mana? Tina kahayang. Aya dalil secara masru teu aya. Naon sababna Allah nyaram? Aya dalilna, aya asbabna, aya akibatna, aya matak dicaram. Itu. Ai Bang Emok dicaram, tingali dalilna aya eueuh. Aya goblok. Rentenir dicaram aya dalilna aya. Udah no. Nah ketika ayeuna urang ngalakukeun aktivitas salat, baik zakat, baik puasa, munggah haji, topang ku ilmu. Ngarah teu taklid buta. Ai taklid buta mah beak we ilmu, geus teu beramal tah. Kada ya? Panaya saur kaidah al-kalam bila dalil mamnuun. Beramal berbuat tanpa dalil argumen yang kuat wayahna tertolak. Matak pupeuje mangpeungseur keneh guru-guru urang ulama-ulama tararoskeun. Ajengan abi teh bade kieu ieu manawi cenah aya ieu teh dalilna. Mana ieu? Qur'anna, hadisna, nah hadis teh lain hiji, deuk dikiaskeun ka mana, kumaha asbabna, musababna, manfaatna, madaratna. Digali eta teh ku ulama. Jadi itu segampang berbuat gitu. Termasuk ka pamarentah dalam mereknyen kebijakan teh kira-kira sesuai itu jeung parentah Allah gitu. Dalam untuk sesuai jeung parentah Allah bari ka dituna aya unsur ingin memperkaya diri, hancur geus. Dawu dalilna. Bilih kieu lah.
capek geras salat urang teh aya dalilna salat ngan kayak piat pikih teu dipake. Hati-hati. Mursyid tos kieu wabuh ka Allah kuat marifat kuat intelektual dina ilmu ibadah bari dikemas ku alaqul karimah rek cicing di mana bae eta ilmu jeung keyakinan jadikeun petunjuk sorangan ngan ulah sakadat ku ieu ai jeung ilmu mah bakal jadi ganjaran naon oge. Abi teh ajengan nuju lapar harita teh kuat kene nengor kiat pindah lumpat kiat kene aya we tuangan di warung gua bete di paok we mana wiruso eta teh cenah ajengan goblok bangsat eta mah lamun geus ngagolepak paot turuh 2 menit 3 menit direk modar rarampa aya dahareun batur pek hakan ai pek teh geus di dahar tuh maotnya neraka. Ulah sangeuna berpakaian apa aya dalilna teu kumaha etikana kaifiat make pakaian kudu jeung ilmu. Berbisnis murasarokah gitu. Ari ayeuna mah fokusna teh kana gede bati we paduli dalilna ti Allah. Tak bawa-bawa krisis ayeuna teh barokah ieu. Meureun gitu tapi dah heuh ceuk aing. Kudu dah ieu mursyiduhu wa kasifuhu pembuka naon bae perkara itu ku ilmu. Ari ilmu teh wal pahmu wal idrok gitu paham jeung mangih. Nah lamun ayeuna urang geus boga ilmu naon bae perkara nu aya dalil parentah tina syara dalil aklina dalil syar'ina atanapi naon bae perkara nu menopang kana amal urang insyaallah makbulah eta amal. Ka haji boga duit 2 miliar daftar karena haji naon furoda duit teu bisa nganterkeun makbulna ibadah tetep ku ilmu. Oba nu tawab kadon ulak ilik ka awewe bari bekal nama 500 juta. Naon sababna? Teu boga dalil. Pala yujadul amal bidunil ilmi maka moal kapanggih ganjaran amal ti urang teh lamun tanpa ilmuna. Tak aya kalimah mardudatun latuk balu ditolak. Tak pupujinya taroskeun ieu aya dalilna teu aya dalilna. AA tahun 2011 12 Basul Masail jeung intelektual muslim Nahdlatul Ulama ti Muhammadiyah teras ti pondok-pondok pesantren wararageung teras ti ahli-ahli thariqah itu satu permasalahan nepikeun ka hampir kudu muka kitab 60 kitab satu permasalahan. Da kudu jelas. Bisi hadis ieu mah geus meunang naon? Nahrib, domirna salah. Kan paul. Waktos di Jawa Timur, Muktamar, Basul Masail.
opat permasalahan teu beres 2 poe 2 peuting nu ulama per ulama nu 112 eta nyana kitab paling saeutik 20 kitab teu beres apik eta teh. Nah jadi ai mursyid mah ditunjuk ya cek ilmu teh ulah eta mah ulah pan ieu dalilna teu meunang ieu bakal aka asbab kapanggih kadinya gitu. Allahu Akbar. Jadi bisi capek gawe teu naon teu kapake tak beramal teh kudu make naon ilmu. Kira-kira teu apal ilmu na mah ngajedog we heula da dihampura ku Allah oge dihampura. Aya jelema karek asup Islam teh 2 minggu salat can apaleun rukunan salat pabatalan salat. Ripek teh salat sarakaatna teh yang udud ngecerekeun udud ke salat sarakaat. Ulah seuri. Ai pek cek babaturanna teh da duana meureunna can apal ilmuna. Hei, jangan merokok batal. Panu ngomong lagi batal kan? Beramal tapi can paham ilmuna jeung eta mah panaon makfu dihampura mata kade singga agung pertimbangan taroskeun heula dina berbuat beramal wa kasipuhu dibuka ku Allah ku ngalangkungan ilmu anu dipasikeun ku Allah ka urang. Tanu paur palayu jadu al amal bidunil ilmi atau moal kapanggih berbuat tanpa jeung ilmu. Lamun rek berbicara kana ibadah, lamun berbicara kana naon bae perkara secara umum aktivitas sapopoe tetep kudu ditopang ku ilmu. Cenah abi mah bade janten ahli ngitung jalan ukuran itu ieu atuh berarti kudu apal ilmu ieu ditopang. Ari ayeuna mah pan loba dinas-dinas nu lain ilmu kata kapasitas latar belakangna eta ngajaredog di dinas eta nya hancur. Mata kudu sesuai jeung ilmuna ieu. Dapang tadi rusaha ka dituna. Tunggu kehancuran lamun ngangkat jelema bari teu boga ilmu. Dina naon? Tak ngaos teh punten teu aya batasna minal mahdi ilal lahdi teh eta. Sabab sapoe sapeuting ku 2 jam ogen waktu sinareng naon bae perkara bisa robah. Robahna eta tetep kudu dijawab ku naon deui? Ku ilmu. Lamun cek istilah mah ilmu teh kieu idraku syai'in mangihan hiji perkara kada ilmunya alama huwa alaihi alama kana perkara huwa bari itu mate alaihi nepatan idrokan jajiman manggih anu pasti. Lamun ayeuna si Aup ditanya up ieu naon can apaleun. Begitu ku AA ditanya, up ieu naon? Teu apal. Ieu naon? Teu apal. Kuing dibere beja, up nu kieu teh gasolin. Ketika fungsina can apal bahwa ieu teh apal gasolin tapi fungsi tina gasolin can apal can kasebut boga ilmu teh. Ari pek teh namahan ilmuna teh da sorogan mineng. Oh, paragi ngahurungkeun seuneu. Itisol irtibat kekecerek anu dikecerekeun aya pertemuan antara 2 anu mengandung api ditambah ku gas. Oh ieu fungsina ai pek teh up ieu naon geus nyebutna teh geus lain nyebut gasolin deui paragi nyeungeut rokok ningali adat umum da loba gasolin nu pake ngaduruk pamajikan.
apal fungsi, apal gasolin, tapi salah mungsikeun. Ciri itu berilmu kan itu. Kan sia boga kanjut. Dientrepkeun kan lain halal. Pan eta teh. Gitu. Ieu mahana ya dalil. Jadi ku sakadar cicing didinya tah. Anu tukang nyieun mukena, jago nyieun mukenana, berilmu. Ketika manehanana aya hasil produk nyieun mukenana, nyieun tiungna, nyieun senalna, nyieun combrona, nyieun basrengna, ladang tina ilmu. Matak anu teu berilmu mah moal aya kaguam. Kaluhur teu miskin, teu beunghar. Mencokolot ya maka luhur teu sirungan kahanap teu akaran. Mun ragrag kana cai teh kabawa palidna teh terese eta. Naon sababna da dalil. Dalil. Tak kadenya ayeuna amaliyah-amaliyah urang kade. Ulah janji ngabid'ahkeun. Da kabeh ge berdasarkan ku ilmu. Yusur ngan sing pinter main dina kias, dina isyarahna, urang kudu apa? Komo lamun dibedah ku ilmu mantek jeung ilmu usul mah Pak. Itu sadayana ya. Kawin kudu jeung ilmu. Lamun teu jeung ilmu, moal jadi amal kan. Dina harti mardudah lah gitu. Aya jelema dibere sampe sagede kieu tah. Da kulantaran ilmuna loba bere sampe. Moal 7.000 acan sampe sagede kitu. Da kulantaran intelek dikeretan ipis kumaha teh bari leuk-leuk ngeuretanana baru leut bari aripis terus ayeuna manehna teh nyieun kira-kirana samara nu selera jeung urang naon di samaraan digoreng geus digoreng teh piraku kertasna cenah plastikna plastik herang cenah urang ceplok we plastikna dikemas begitu didagangkeun pan kualitasna oge harga bakal leuwih mahal daripada plastik nu herang. Nyata, aiku ilmu mau pan bisa mahal. Nyen comro berbentuk boneka. Ulah seuri, kata hebat ilmu ya. Cemerlang di masa yang akan datang, dimodif. Jerona teh bom nya. Dein comro. Tah iku ilmu mah kitu. Ku ilmu. Matak pala yujadu al amal bidunil ilmi. Moal kapanggih hasil produk urang tanpa mengetahui ilmu. Nu matak peupeujeuh ruang riung teh ulah kudu sakadar ngopi jeung ududungkul serap ilmu. Kadua, ketika boga dalil tina nu amal sing paham. Tah idroku syai'in ala ma huwa alaihi idrokan jajiman. Naon bae perkara nu diamalkeun ku urang sing jajim. Dalamun geus aya dalil anu qot'i mah rek puluhan loba jelema nu ngelek ketek ngaluarkeun dalil geus eta mah komitmen di dinya. Ari ayeuna mah loba nu kabawa angin dina amal teh. Ari paham mah kieu. Ketika Allah nitah wudu, idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ila rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cek Allah teh. Cek hadis Rasulullah, layak balu salatu ahadikum hatta yatawaddoa idza hadasa. Cek dalil. Begitu ayeuna urang diudag idza qudiyati shalah, di mana rek ngalaksanakeun salat ketika boga hadas. Naon ari ngaran hadas? Naon penopang kana suci? Naon penopang kana wudu? Caina anu mana tah lamun geus komplit dirinya bari hakikat amaliyah eta urang geus ngarti baru paham. Oh, matak Allah nitah wudu teh ieu. Teu janji baseuh marip wudu teh.
da kadal ge bisaeun kitu kicipak geus sakitu base loba anu wudu kitu teh ieu teh cai dua toren wudu kitu keneh nyebutna teh rusuh. Al dalil rusuh ti mana sih teh? Baru paham. Idza qudiyatis shalah, di mana-mana rek ngalaksanakeun salat. Idza kuntum ila shalah, pagsilu cek Allah teh, kumbah naon wujuhakum. Mana nu disebut wajah? Dibongkar ku ilmu fikih ibadah. Teu cukup cicing dina base. Daloba keneh jelema anu wudu ku sakadar baseuh bari tepi cicing dina ilmu wudu kitu beungeut kitu tapi can paham. Matak lilije idrokan jajima lamun geus jajim ulah mangmang kade da geus aya dalilna ieu gitu. Sing dalem eta teh. Matak wal fahmu wi'aul ilmi wadahna ilmu teh paham. Jadi sehebat apapun jelema mah santren itu paham ada anggar gitu. Teu paham. Al ilmu huwa ma arofa bihi al haqqu minal batil. Tah ieu nu disebut ilmu hakikat nu sabenerna mah ketika manehanana nyaho mana nu hak mana anu batil terus dilakukeun anu hak ditinggalkeun nu batil tah eta nu berilmu nu sabenerna. Sok sanajan teu masantren, sok sanajan teu sakola tapi boga sieun ka Allah ngabedakeun mana hak mana batil jelema pang pinter daripada nu malah santren tapi beuki proposal. Naon sababna? Henteu aropa bihi al haq wal batil. Kur apal teh kauntungan we kenging naon? Hibah. Kenging hibah. Jadi ma aropa bihi al haq minal batil teh tidinya. Naon ari ngaran hak? Wah, panjang. Mau bisa ingkah silah ngobrolkeun hak mah nya harita teh. Abi mah cenah ieu mah ngalaksanakeun hak bari mawa bedog cacare ka batur can hak eta. Heupan sok loba ayeuna teh. Kade lamun hak kudu ditopang ku beberapa kesepakatan, pandangan gitu. Matak paham sing paham, ai paham teh lah. Lamun guru urang, lamun orang tua urang, kebenaran orang tua urang teh eta geus apal, karek cicing dina ilmu. Tapi karakter sikap naon bae perkana dulekakeun ke indung bapa aku indung bapa bari urang teu nangkap ku kapahaman tong aneh bakal tumiba ku kasalahan ku ilmuna keneh kade. Sabab teu paham. Bapa urang teh keur asalna sok somea di eta nah hapoe ayeuna mah rada lungu apaleun tina asalna someah kana lungu boga ilmuna Pak bapak jiga nu bade maot ieu teh kehed can paham teh sia sangunahna nu paham kumaha langsung naon hate nu ngomong si bapak teh capeun atawa kumaha itu ieu pami abdi gigitaran kira-kirana bungaheun moal ieu gandengeun moal ieu ketang kumaha nu akhirna terus we di dinya itu boleh paham mulai paham mata ketika ilmu diwadah ketika paham diwadahan ku ilmu loba jelema nu teu ilmu bari teu paham-paham hampura jadi masalah kitu nya mainnya awas mata kudu paham jadi kudu apal sih ke pamajikan nu asalna lungu sing paham salaki ka pamajikan ka salaki nu bapak ketika satu sama lain sudah
memahami satu sama lain kondusif insya Allah. Da matak jadi masalah teh ji, ai berilmu mah berilmunya ji, ngan teu paraha. Tuh nu dilaluhur nu jarai menteri, berilmu kabeh ge, ai teu paham mah jadi masalah we. Itu palayu jadul ilmu bidunin tasawuri makna labdi tah ari kursa kadar maca bismillah mah karek cicing dina ilmu kadaya. Bismillahirrahmanirrahim nu apal teh urang mah tina eta dengan menyebut nama Allah. Bisa ngalapadkeun bismillah apal hartina ngan teu apal jero hakikat dina jero bismillah eta moal paham. Lamun geus paham ngareuna bisa maca bismillah dit diajak ti baheula. Bismillahirrahmanirrahim eta teh jeung naon ngawitan segala perkara kedah dikawitan ku bismillah. Bismillah anu mana ulah cicing dina lapad tapi tujuan dina amal kudu ka Allah eta bismillah. TKG bismillah. Iya paham, paham. Jadi orang kudu paham ulah kusakada punten, ulah dirugikeun waktu saya. Ongko mencerna karena ilmu, tapi tidak paham. Pemisur abah maka tulimbang kena kadinya muir we di dinya. Kawas cucunguk ditutupan batok teh. Di dinya we. Kena teh rarasaan pembenaran, sabab geus ngeunah cicing di dinya. Urang paham sih kamanehanana, bohong sih lah ngomong gitu. Menyanyinggung kene. Anu nyeri huntu gara-gara anengan. Acan paham eta teh. Nu paham make boa ieu teh garandengeun ku abdi mah. Jadinya ada paham. Dari saya ilmu. Aya ilmu tapi teu paham. Geus. Jadi sampah masyarakat. Palayu jadu al ilmu bidiunin tasawuri makna labdi. Jadi mana lapadna teh kedah dibongkar. Upami ilmu ayeuna naon? Tina alif, ba, ta, sa, eta teh bongkar. Alif kalimahna sabaraha hiji, posisina di mana, tujuanna naon. Wah, asa moal kawin-kawin mun gadi mah jeuh. Kan weditnya. Sia. Alif teh kalimah naon. Wah, dia dibongkar alif pungkul secara syariat, secara itu. Ba kumaha, tak kumaha. Wal aklu katilu ari akal mah faidatun lil khair. Mere paedah bisa apalna jelema cicing dina bener teh ku akal. Tos, urang langsung bae. Tadi saurupun guru ya. Ari al insan teh dina pada makna hakikat nama al insan hayawan. Ari jelema teh hewan. Tos gitu. Hayawanun natikun. Jadi urang teh urang betot heulanya si hadad urang betot heula, awup betot heula. Bahwa urang teh hewan. Tos gitu. Ngan supaya beda jeung muning kitu meureun. Jeung monyet ku Allah dititipan akal. Si eta ku tabeatna tabeat akal tabii urang cicing dibere ku Allah akal goriji. Eta nu memisahkan antara urang jeung sato. Anjing bakal cicing dina tabeat anjingna, orai bakal tabeat cicing dina oraina, cucunguk cicing dina tabeat cucungukna. Tapi lamun jelema geus leungit akal, tilu klater satu hayawan bisa aya di eta jelema. Ngerti? Ketika aya ilmu trek diserap. Nurun latifatun. Cahaya anu lembut nu bisa men-tracking memisah ku hate antara salah jeung bener ieu atak. Ketika diprovokasi ku nafsu, eleh akal katutup hate maka tong aneh kal hayawanin bahai seperti hayawan, bahkan bakal lebih jahat daripada hayawan.
ulaika kal an'am balhum adol. Nah jeung memisahkan ayeuna geus boga akal disuplai ku ilmu sing tepi kana paham gitu. Di mana-mana ayeuna geus aya ilmu asup kana akal, kana hate kana jajim, idrokan jajiman. Geus kitu aya kana paham, nafsu tengah intervensi kana tilu jalur eta, maka al khairat nu terjadi bakal bener. Bari beneran gitu. An-nafsu natiqatun allati yasiru ilaiha kullu ahadin biqauli ana. Contoh. Aup teh mana? Ieu tuh. Heup cicing. Naon sababna nyebutkeun ieu aup teh berakal? Tanya ucing teh eta cenah. Sok taruh ucing. Maneh saha? Kitu si eta mah. Tah lamata lamun aya jelema ditanya kitu lain. Duka teu kadengeun duka kumaha. Jadi akal gitu. Ningali di dieu al aqlu nurun fil qalbi yariful haq wal batil. Ari akal teh cahaya dina hate nu bisa ngabedakeun mana panas mana tiis. Guys. Mana benar mana salah. Ketika orang sebagai insan natikun sajajar keneh jeung cucunguk tos kitu. Sok urang ngajajar kabeh jeung toke naon lah. Ketika toke dahar urang, toke nginum urang sarua teu? Urang jeung toke teh kita rada jarang katingali saya tahu. Doma dahar, nginum, sare, insanun natikun. Ngareneng jeung domba. Palebah domba diberi hamburger, manehanana mencerna bahwa ieu lain hakanan urang, eta mah ku tabeat. Tapi ketika urang diberi jukut, komo babadotan, anu dituang setengah genep maot dabu 7. Aing pek cek aup teh, keula aing maresep kana hamburger daripada kana jukut. Didinya akal men-tracking. Naon sababna? Lamun urang ngadahar jukut asbab musabab adatiah matak ngagibatkeun madarat. Ku akal. Coba nu eueuh akal nu dikuasai ku nafsu. Pel BK dihakat. Pel anjing dilebong. Tuak dieueut. Ciu diuyuh. Jadi nu berakal mah bari daripada narkoba mending kena bala-bala gitu. Nyata daripada kokok, daripada oplosan mending kena kokosan gitu nu berakal mah. Tapi kulantaran akalna bareng ku akibat hawa nafsu, oplosan, whisky, brandy, mariana, topi miring segala rupa itu ya, tipe dendek segala rupa. Ayeuna urang lupa aya domba nu resepkeun PLBK. Aya domba nu resepkeun ayeuna bir. Oh, jadi leuheung kene saha? Oh, goblok tah. Ieu hebatna akal. Cadang dirumpak tungkul di naon? Dipadu. Wajar domba mah. Sabab keur cicing dina tabeatna. Tapi kan jelema mah ceuk Allah teh tong kitu sia ku aing laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sia teh ku aing dijieun pangmulia-mulyana ngan ku aing jeung bisa ngabedakeun supaya sia leuwih mulia tah akal ti aing. Nu matak pantes dina Al-Qur'an loba bahasa afala taqilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, kabeh berkaitan jeung otak. Tak loba jelema anu bentuk jelema tapi kalakuan kawas naon cicing dina tabe tawal aklu. Jadi jangan misalkan mah antara urang jeung satu teh tawe atas. Nah jadi nunggus jelema berakal mah whisky no,
Cikopi, yes. Gitu ya. Bala-bala, yes. Narkoba, wih, eta nu berakal. Oplosan, no. Kokosan, rana, beli bakal akal itu. Allahu Akbar. Al-aqlu nurun fil qalbi yariful haq wal batil. Jadi eta ku Allah dititipan akal teh jeung ngabedakeun derajat maneh jeung si itu gitu. Nu matak bahasana wal aqlu faidatun lil khair. Orang yang selalu menggunakan akal maka bakal tumiba cicing dina kahadean. Matak tuba liman kana aqluhu bagja kajida jeung jelema anu selalu akalna dijadikeun raja. Cilaka jelema anu nafsuna dijadikeun raja. Ta ieu ye. Da punten ari ngaran si eta mah kitu al aqlu. Da punten cek akal datang ka dieu eta mah kesel we di imah mending keneh ayeuna ka saung. Cek akal mah salah eta. Cek nafsu mah ngeunah kade. Ipisnya teu ciri salah tah. Atuh aceuna daripada kitu mending cicing. Pan kitu si nafsu mah. Tapi pemahaman anu men-tracking menerima kana pemahaman daripada ayeuna urang tambah kesel indit ngaji terus ayeuna torojol deui ku guruna teh daripada kitu mah eta teh mau isih keneh ku intervensi nafsu moal ngajawab kieu isuk mah cicing naon sababna da geuning eta teh ku nafsu keneh jawaban teh anu ku paham kieu aing moal eureun ngaji tapi Allah tujuanana akal mah eta ciri da berilmu. Aropa bihi al-haqqo minal batil. Taya ya, punten, alhamdulillahnya. Iya panangan mana ya? Iya, ngeus berakat. Ngan paham tuh, sakit tuh. Nu paham oh ieu panangan katuhu panangan kenca titipan ti Allah amanah ti Allah ieu teh jasad ulah dipake salah cek Allah anu mana dalilna ti dieu wah ngajedog teh moal ka mana-mana sangsara ai hamilun lahu palayu jadu al khair ila bil akli jadi akal teh nu mawa kana kahadean. Jadi si akal mah mana nu picilakaeun, mana nu pisalameteun, mana nu pimadarateun, mana nu pimasalah katingali ku akal. Manaon sababna? Tadi aya ditopang ku ilmu. Geus ilmu kitu cicing dina akal tuluy paham. Maka pemahaman mah seseueurna kana katasawufan. Pemahaman. Ngajak salat, cek ilmu. Salat wajib. Nitah terus ke anak ke pamajikan. Bayi sesengor nitah nanti. Salah tuh. Salah tuh. Ku ilmu. Tuh. Ku ilmu mantep. Salat sih ya. Boleh ku ilmu. Awas mah baheula orang geletik. Awas ya mun teu salat. Mane mau patunjuk, aing mah bedogo kalau. Aing teh hayam kitu penciteun. Ai petena salah henteu berilmu muncul karena pemahaman kunaon si itu hese salat boa cara aing ngajak salat na teu salah cek akal kan didinya tuh pemahaman cobi bojo ngagugahkeun caroge Kang ya udang ya teh ya udang ditajong aya cai dina cangkir saeutik di banyurkeun salah teu ku ilmu pan ngahudangkeun henteu tapi torojol aya pemahaman kunaon hese wae torojol aya kesadaran jeung cara jeung etika di harewosan saya Ijroil tos ngantosan ngorejat sih eta
Naon sababna? Kepemahaman. Ulah ieu mah ujug-ujug ditalkin. Ngadat atuh. Cek sakit teh goblok da aing mah teu teu sakahara cenah gitu. Jadi akal mah pintar gitu. Jadi ketika tina ilmu teras kana paham eta. Jadi nu paham mah moal ngumpulkeun kana ngajadikeun permasalahan. Da sabab paham. Opat. Wal hawa markabun lidunum. Ari hawa nafsu mah tumpakanana dosa. Jadi bisa tumiba kana dosa siapapun anu sok sanajan kemasaran baik, ari dibarengan ku hawa nafsu mah lain ku akal, tetap bakal jadi dosa. Lemes ieu mah perkawis lemes ya. Mantak sing pinter mulah milihnya ku otak mah da kapanggih. Abi teh kamari teh berjamaah gitu da aya keneh mertua. Gening salah, tak akal ngejawab gitu. Salah. Cek nafsu teh. Pan manehna mah pan cenah otak eta cenah ka nafsu teh ka anakna cenah teh. Cek akal teh. Da anakna mah moal abadi, nu abadi mah Gusti Allah. Di dinya we akal. Wallahi akal moal aya intervensi memprovokasi kana kejelekan. Wallahi. Geuning eta nya sok bibisikan gitu. Setan lah hawa nafsu. Abi teh hoyong saom, hoyong ngabersihkeun diri hate ieu hoyong amaliyah we ku saom. Efek teh nafsu tambahan atuh supaya sukses ibadah, sukses usaha, geus mulai di dinya nafsu. Teu karaos teh. Ae sapi nati laha pala tujadu dunub ila alal hawa. Moal kapanggih eta dosa, moal tumiba kana dosa, lamun eta amal teu diintervensi ku hawa nafsu. Satos sakitu. Da punten. Amat ti kapungkur sok tiasa janten kekieuan. Nya kikian gitu. Lamun aya intervensi punten. Marah loba follower. Geus lain tujuan Allah itu. Tak tiba heula kitu dit gitu. Loba follower loba pertanggungjawaban ke di akhirat deur ngabring follower ka aing. Marukankeun ngareuna. Henteu. Kadua ulah dibisniskeun sia. Katilu ulah neangan gip, ulah neangan anu lurus we dakwah. Waduh cenah zamana sia zaman sia aing mah moal goblok. Geus we kitu. Torojol yang nurutan sama ujang followerna seueur cenah. Kenging artos artos. Artos. Allah ka mana goblok. Itu gitulah, da punten. Allahu akbar astagfirullah. Tapi mudah-mudahan lu arilas masa dayana lah. Ieu mah kerji gawe. Bisa jadi dosa ai ku nafsu mah deh. Kawin ku nafsu dosa. Wah, mutakatikna ieu mah sih. Tapi mudah-mudahan ya urang akal urang sing janten raja dina ibadah urang nya. Allahu akbar. Tuba liman kana akluhu amiruhu. Bagja lamun jelema ngalakokeun sesuai jeung akal. Lamun jeung nafsu mah geus jadi masalah, kan bisa nagih kieu punten. Tapi mudah-mudahan cing sarua ya. Sehebat apapun lapan yang dikeluarkan dari lisan seseorang, lamun ku nafsu mah moal katarima deui ku kalbu moal. Angger ku ceuli tah. Rawaseun itu sih. Geus sakitu rawaseun. Tetapi karena ilmu jeung paham aja. Kadenya
mudah-mudahan ka dieu teh ulah aya resepna Hawa ulah da aya cenah yang di lembur tarang ngaji gitu. Ning di saum masjid itu mah dicarab wudu deui eta nafsu bisaannya tapi cek akal teh lah daripada dituntut sowe kadinya terus teh beuki ngeunah kopi jeung wudu teh cenah mulai si eta mah desek dulu alah inna nafsala amaratum bisu nafsu mah kitu we ngadudutan karasa ya karasa tuh wal hawa jadi eta mah hawa nafsu mah punten anu 7 canak anu 3 udah provokator mah anu 3 anu 4 mah sing salamet sadaya anu 7 nu 4 mah pertahankeun nu pasti payun eta dibahas wal malu ridaul mutakabbirin kalimah ari harta teh sorbana zaman nu takabur keun nu boga harta rada beberegehan rada leuheung naon sababna aya jeung beberegeheunana jadi kieu wajar nu beunghar rada gaya sabab aya jeung gayakeunana palebah anu miskin bolaga legeg solatara gerasok ieu digambarkeun ku kiasanana bahwa harta itu sorban jelema nu beunghar gitulah sok lamun rek dipake dakwah mah palake sorban eta bahkan dina taklim anu pikeun santri Singgaraya Singgaraga naon sababna jeung memisahkeun mana anu can bisa ngaji jeung mana anu geus bisa ngaji naon sababna tujuanna jeung ngajaga ilmu jeung ngajaga kahormatan ilmu nu aya di diri urang pan eta matak lamun urang geus paham kadinya piraku ku Allah dibere akal rek diluluconkeun hianat ku akal ka Allah pan didinya geus paham lompat ka dieu lompat ka dieu lompat ka dieu nu akhirna tasawuf pe sufia naon sababna alim tumiba kana subhat komo anu haram sabab ti dituna eueuh dalil nu kadituna madudatul amal didinya ai urang mah teu wani ninggalkeunana konsekuensi tina naon hasil tina komitmen geus eureun digawe kieu teh sangsara kumaha teh terus didinya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a lamun ayeuna urang sok miasakeun kanu subhat kanu haram da tinggalkeun sing bener moal nu dibere sangsara ku moal ngalamun masih kene tengah-tengah gini kan selot osok kene dagang cilok masih kene gitu dah eta mah saimbangnya papolotot-polotot nafsu jeung akal teh geus moal paham-paham ae mislu ridai tegasna sepertos rida teh sorban lah keagungan mahkota lah lahum jeung aranjeun kabeh ngan etap dunya pek angge ku urang jeung tujuanana dakwah nyiarkeun agama Gusti Allah mangga tak mudah-mudahan lah urang sing bala leungharnya nu utamina beunghar teh be 5 wad dunya sukul akhirah tah urang keur hirup di alam dunya teh ieu pasar sok keur beelian eta amal mana nu resep urang amalkeun bebas mangga engke lah balik nama bayangkeun urang asup ka pasar muir di dinya loba dagangeun dina harti loba amal nu kudu dilakukeun ku urang engke hasilna mah karasa geus balik ketika urang rek masak daging kebenaran aya samara anu katinggalkeun moal namahan kana ngeunahna eta daging begitu juga di akhirat lamun aya amal nu katinggalkeun isuk bakal haneueul di akhirat eta matak perlu ilmu saur Kanjeng Nabi dan konsekuensina kieu saha jalmi anu nyokot dunya bari halal tetep ku Gusti Allah bakal dihisab dihitung saja nu nyokot dunya bari carana haram bakal jadi adab eta bener tinggal meureunnan pilih hoyong nu dihisab hoyong nu diadab gitu mangga
Allahu Akbar. Tos ayyuhan nas inna hadhihi dunya darul siwai. Ai dunya teh loba pengkolan euy. Beurang ngadogoan peuting suasana kieu. Tos punten lah. Kaahadan ulah datang hayang tenang jeung hayang bunga di dunya. Geus sakitu lah. Geus ti ayeuna mek dikunci je lah. Anu curhat eta teh. Nya. Sumping ka dieu teh abi teh tenang hate. Tenang hate mah di surga. Naon nyengir sia? Cenah tenang kumaha di surga da amal kieu. Meureungan kitu nu paham. Awas laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah nyieun jelema teh fi kabad dina keluh kesah atos. Tapi keluh kesah jeung jelema nu beramal mah berakal. Keluh kesahna dipake ibadah Allah. Tah eta. Beungan hese deui atuh da. Hese eta teh teu ngabibisan hese. Hese. Nya mau je nya. Oh, susah. Asa didukung goblok. Itu mangojon lah ke. Sugan aya ngariung di jeung Harley teh kitu teh. Boga jalan di Sirotol Mustaqim kitu teh. Wa manzila tarohin. Kade. Tos we, dunya itu tempat prihatin. Prihatin teh jeung saha? Punten. Da jeung jelema nu narima kana konsekuensi hirup di dunya mah mulai prihatin atuh. Kumaha kieu? Geuning kieu cenah usaha teh. Ngaranna ge di dunya eta nu ngomong kitu teh ngabeberah bari bohong ya teh. Lah ngaranna ge di dunya cenah. Ngaranna ge di dunya. Kitu we atos. Laman jilu parin lain tempat kabungahan paman aropa halam yaproh saja menu apal hakikat dunya nu akhirna paham kana urusan dunya naon bae perkara moal ngajadikeun ngakibatkeun keluh kesah cicing hirup di dunya boga duit teu boga duit lempeng we sia. Jadi punten lah sing dialajarnya teu gableg artos beungeut mah kitu we atos lah. Atos kitu. Dan rumah tak ngajadikeun terek kolot teh duit eueuh didramatisir. Geus atos we, kieu we seuseurean lah. Gaduh artos. Teu, geuning seuseurean. Naon? Da kitu kan. Paman aropa alam nyaproh lirot. Jalma anu ketika ku Allah dibere dunya loba, moal ngarasa bungah ku berenan dunya. Naon sababna? Ieu tipuan hirup aing. Eta mobil bakal pejet, imah bakal hancur gitu ya. Jadinya mata boga duit sabaraha 2 miliar anjing tapi mana mah biasa-biasa. Nah 2 miliar tidak ada apa-apanya di saya mah. Emang itu udah maksudnya kayak erek bisa mah punten dan lupang beunghar-beungharna jelema mah eta leres geus eta diajar pan ge paman aropa halam nyaproh saja manu apa kana dunya anu sabenerna bogana naon ogen moal jumawa moal takabur naon sababna pangaboga moal aya hasilna lamun teu dipake ibadah ka Allah pan eta karek gen ganti ban hiji nu hareup ieu balagana geus kagok moal walam yahjan moal nalangsa naon sababna da dunya mah tempat naon ta eta tempat ujian mung diuji ya keluar atuh ti kelas mau paeh atuh tapi da paeh leuwih parah euy Allahu Akbar astagfirullah wisidatil hayat Allahu Akbar atuslah gitu dah dunya malah atuslah saurage kamari geuningan nyontokeun da tilir ibarat ngecelakeun cai dina luhureun naon atos sageun
tak lamun aya nu kitu mah boga teh sok hayang we mere we naon lah ayeuna pesta oge riweuh cenah gitu. Eueuh ngaulang deui we. Moal saya moal. Sogra dikumpul-kumpul di imah di paketan kahuruan handeueulna 2 kali lipat tah. Coba lamun isi sodakohkeun. Sampeureun isu. Kudu gitu. Terima kasih. Waduh ngalangkung nggak usah gitu. Kadenya lamun salaki yang beunghar konsepna kudu kitu. Dadunya nyita lah akang mau rem lah. Salaki alus. Kos ngareman tapi alus. Naon akang ieu teh seueur-seueur teh teu butuh aing. Lebo ku sia. Iya akang sing sering kieu nya, goblok sia. Tah, jadi nuansa teh kudu kieu ya. Kieu we. Boga duit teu boga duit, nyengir gelo-gelo. Resepnya lamun di dunya geus kabeh kieu nya. Amin. Kitu we lempeng. Ayeuna krisis tutup pabrik itu ieu. Saleri we kieu atos. Ada kemungkinan teh. Aya dina makom ieu meureunana aya dina makom. Gelo. Atau punten-punten. Kieu, tos kieu, kieu geus. Geus kieu, geus. Bawa ka imah. Oke Kang, akang asa beda ieu teh Kang. Kan itu toko teh tutup 3 minggu Kang, hari akang seseurean kieu. Naon nyi? Toko asalna eueuh bakal eueuh. Duit nu ku akang gen baheula dibagikan ke nyai. Ayeuna ge ku nyai da geus eueuh deui tak kitu nyi dunjam. Kang tas ngaji di mana sih ieu? Teu ngaji akang malah kieu we nyai. Beuki tawado. Kang, kumaha atuh? Nya tak kitu. Nyai kitu rutan nya akang sibis. Efek teh awewe teh seserian isuk teh. Nya kunaon maneh? Anggeus ribet. Tinggalkan. Awas pun teman-teman. Hebat ya. Paman arofaha lam yaploh li roho walam yahjan li siddah. Jadi keur aya keur eueuh teh teu ngepek gitu. Urang diajar salit-salit. Ayeuna teh keur mah ekonomi keur kieu ye. Beres teh? Gitu. Ulah nyungkeun tulung KDM karunya capeun. Atas we ka Allah. Supados Allah ngalungsurkeun ngalangkungan asbabna KDM gitu. Beres teh? Gitu. Sanu balik tidinya urang papanggihna mobil bodas eta didinya. Di mana? Ti saung. Ya duit kitu tah. Mineng we ngajina sabab supaya papanggih deui jeung eta. Si goblok eta setan bisa. Punten. Ibu orang diajar Bapak ya. Ulah ngepek. Matak wani ngomong kieu teh rek agul we sakalian. Can pernah aing ngeluh ka pamajikan ku peda teu gablek duit. Padahal pang minumna teu gablek duit. Keur mah teu boga duit ngeluh ge sok. 2 kali lipat anjing rugina kita. Jaba teu boga duit, jaba kerung ku batur di jauhan. Mung apa udah cenah sensitif si eta. Tuh, bener. Coba lamun kieu we, relax gitu, happy gitu. Resep ayo jeung maneh ngariung. Poho we ka sedih jeung ka prihatin teh. We ka subuh teh. Wa innallaha khalaqad dunya darul balwa. Sanyana Gusti Allah teh ngadamel dunya teh tempat ujian. Atos tinggal ayeuna mah kieu we. Sok ti naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas genep. Lamun geus cicing di dinya tong aneh lamun loba ujian sakitu. Ulah yang mulus di dunya teh. Abi mah Gusti alim lah cen Allahumma inni a'udzubika minal bala. Dijawab ku Allah teh. Naikkeun kelas mah ku aing mah dibere balai. Aing keresep-resep ngaji der bisul, geus mulai ta bisul. Itu gue.
Terus wal akhiratu darul uqba, ari akhirat mah tempat ganjaran. Terus orang langsung ke adunya darul amal, geus we kreativitas aktivitas laksanakeun. Wal akhiratu darul jaza, akhirat mah tempat ganjaran. Berbuat naon bae perkara ulah hayang ganjaran di dunia, lain tempatna capek. Mana Gusti ladang puasa teh? Sholawat 2.000 ngawongi Gusti, balang sakene Gusti. Ngan wayana wala nasibaka fil akhirah, lamun dipikeun di dunia, di akhirat moal kapanggih saeutik-eutik aja. Mending keneh kieu terus pake kapanggih di akhirat. Mending aya progres cepat perubahan hirup hasil di dunia eueuh di akhirat. Abi mah Gusti lah. Hoyong ilah hare cara batur Gusti lah, pira kudu terang Gusti lah ka abdi lah. Si kehet. Kos ka konsultan sia. Tos di dinya we atos. Urang belajar. Margi naon? Dan nu mata kajadikeun masalah mah lain hartana, tapi pola penangkapan pemahaman tina harta eta. Da jarum hiji oge atuh. Leungit ku nafsu mah pan jadi angkara murka. Tos paja'ala balwa ad-dunya lisawabil akhirah. Tak kieu penten ketika urang dibere balai ku Allah eta teh geus mangrupakeun guratan urang bakal dibere ganjaran di akhirat. Tos sakitu. Bos eta aya balai ayeuna. Aya Dit, ayahnya cek Allah ngalangkungan hadis Rasulullah eta ganjaran eta balai ku aing rek dicatat engke dibalas di akhir eta tak sing sering nya kenging naon teh balai teh geuning kitu. Dai nu geus maripat akal kitu mah geus moal nganggap balai. Ningalina teh ganjaran we atuh. Labuh. Geus meunang ganjaran aing bieu ieu. Eta mah geus lain, eta mah lain. Geus nafsu eta mah. Nu akhirna teh ngajedugkeun karep terus. Wasawabul akhirat minal balwa idunya iwadon sebagai gaganti payakudu liyutia wayubtala liyajriya. Jadi kieu bisa jadi ketika ijabah ieu maka kajadikeun adab. Allahu Akbar. Sekali-kali deh. Bisa jadi ieu ijabah jadi naon? Adab. Bisa jadi ku Gusti Allah teu diijabah jadi sawab. Tah, muncul ti dinya teh kudu jadina teh kudu tengah-tengah urang teh di dinya. Mangga Gusti abdi moal maksa intervensi karena ketentuan Gusti. Geus beres. Geus ngareunah ieu dinya. Hesenya jeung. Naon cenah bieu teh tilikeun. Iwadon payakudu liyutia wa yubtala liyajriya. Tiasa jadi cenah ieu. Upami urang diijabah kadon poho ka Allah nu mere ijabahna. Da bisa jadi ketika ijabah teu jadi teu turun urang terus inget ka saha? Tak loba nu ngaradak wiridan teh sabab keur sangsara. Ieu mah bagian ieu we nya, bagian ieu. Pahdaru kudu sieun anjeun dengekeun. Halawatal ridho iha. Sing sieun kana amisna ridho na dunya. Allahu Akbar. Punten nya anu nuju dipasihan anugerah ku Allah ayeuna sehat, harta nu aya itu ya. Peupeujeuh tong kajebak ku amisna ngeunahna nu aya di urang. Ulah. Naon sababna? Eta teh bakal putus. Susah lah.
Astagfirullahaladzim. Terus Allahu Akbar, lo bakat tipu ku nikmatnya ya Allah. Terus gundah gelisah keluh kesah ieu urang, mudah-mudahan sing digentosan ku Allah engke di akhiratnya. Tos janten saur Yahya bin Muaz di dieu hiji ilmu teh ngajadikeun dalil amal, hikmahna naon bae perkara nu diperbuat ku urang kudu berdasarkan kudu aya dalilna. Mangga Quran, hadis, tina ijma, sinereng kiasna para ulama. Teu cukup di dinya tapi kudu paham kana eusina ilmu. Sing paham. Katilu tina pemahaman sing pinter langsung mencerna ku akal nu sabenerna. Insyaallah bakal dituntun kana kasayan. Kaopat waspada bahwa nafsu teh ngajadikeun kendaraanana urang berbuat dosa. Ari dosa teh tentu bisa jadi ditinggalikeun ekspresi ku kadosaan nu dohir, bisa jadi kahadean tapi berbalut di jero nama anggar kamaksiatan. Teras harta ngajadikeun ridaul mutakabirin, jalma-jalma nu takabur ruksakna ku harta. Wad dunya sukul akhirah, ieu urang di dunya teh pasar nuju meser amal. Keun engke hasilna tina peseran transaksi urang jeung Allah ulah hoyong kapendak di dunia tapi sing pinter hayang kapanggih di mana di akhirat gitu. Al-Fatihah.